tunangan ke Ujian sareng Abah Agus. Ayeuna diambil alih ku nengnya acarana untuk hatur nuhun Ujian. Damang. Alhamdulillah sehat Ece. Damang. Jangan kumaha Ujian sareng. Ya, ayeuna mah kurang monopoli wae. Neng Sophie Jamparing. Jadi baru di sarana para tuningan Neng Sophie teh ayeuna teh ngagaduhan anu biasa tayang sareng Abah Agus dina program dina laguna haturan pakai mood bae tuh jadi kenapa? Terus Saya lepas. kekejutan. Kekejutan teh. Acan eta mah. Tacan. Tapi tacan ninggal. Maksudnya tacan ditayangkeun. Wah, keren. Tapi video klipnya atos. Keren. Apa aya dina YouTube gina nya, Bang? Nah, gitu teh salah dina YouTube. Tapi dina judul di YouTube mah sanes kekejutan Mang Uje. Cuma domba. Nah, Ngejual dong. Tong cekcok. Jual domba. Jadi apalin batur. Tong cekcok. Maksudnya ngejual domba teh jang naon. Tong cekcok. Ke Bandung. Cing geureuleuh lah kumaha ieu bisa penasaran teh tayangkeun. Ngejual domba. Apa ngejual domba? Engke we emang pasti domba. Kewe kumaha ai can narima materina mah rek nanya. Bagat ku loba mah. Nya, keren. Jadi loba bari jeung resep gitu lah. Bari jeung sok dilap wae abang mah. Lemot. Jadi memang pami orang tinggal dina video klipna aya Neng Sophie. Dina video klip Neng Sophie tangtos aya Neng Sophie gitu penyanyiina. Dina video call gitu nya alhamdulillah. Ya kan urang teh dina program Sunda Musik Jamparing. Yes. Boh bilih aya nu bade promo. Tangtos. Ya. Wargi-wargi Jamparing atau napi penonton Jamparing gitu. Ya Bisa. Gaduh istilahna mah gaduh tempat usaha. Nah, tempat usaha. Wisata. Mohon wisata. Biasa ngehubungi ka dieu tah. Aman apa? Ka dieu. Kadinya atuh kan. Ieu mah gelas. Ieu tah kan. Sabar nomor apa? Tak apa, pokoknya baca we. Gitu ya. Tiba. Kumaha naros deui Neng Sophie Ba? Sok taros deh kok Mang Abah mah bosen Neng naros Sophie di tahun 2023 ieu rencana hoyong gaduh sabaraha lagu? Hoyong lagu gaduh, hoyong lagu gaduh, hoyong. Ini gopur dia ditanya ku Kapolsek. Insya Allah hari pasti. Untuk banyak mah. Oke. Banyak. Emang biasanya ciptaan sawa itu? Ciptaan Abah Agus. Berarti Abah titah mikir. Sebanyak-banyaknya itu tak mikir. Aduh. Kadang-kadang kan Mang Abah ge lamun sakutrat-kutratnya naon eta teh kutrat karena rumpaka gitu. Rumpaka sakutrat-kutrat tapi langgamna kumaha ya. Nu cocokna gitu kan. Terus urang teh kan kudu benang kana rasa tanya. Jadi urang teh naon je isi lagu ieu teh. Geus kitu isukna poho deui. Bawa deui ngider. Las deui. Nah kadang-kadang gitu Mang apa ge. Jadi lain teh hayang mere loba gitu kan. Ya kadang-kadang kan sok nganggo pencipta sanesnya. Abang ngahubungi jadi nyungkeun lagu anu gitunya. Oke. Wali sadayana udah prabut atau apa kinten? Isa kali pertanyaan terakhir. Kata Candi Pungkas. Neng Sophie. Coba. Bisa jawab pertanyaannya adalah lagu anu diantara nu atos dilagukan ku Neng Sophie anu kinten-kinten Neng Sophie yakin ini bakal membludak lagu mana? Sawer Neng mah anu kaji wae mah anu emot wae. Geureuleukeun heula teu. Geureuleukeun heula sok. Rasa dua ya didinya anu bagian anu soleh. keren Neng Sophie ya. Uji berapa ngadoakeun ka Neng Sophie mudah-mudahan Neng Sophie sebagai artis pendatang baru di Batik Musik Popsina gitu banyak. Iya ngajatekeun warna enggal, warna anu baru itunya mudah-mudahan kapayuna terus berkarya Neng Sophie-nya. Cepet-cepet ya Abah oge. Oke. Ya walaupun misalnya Abah insu
tapi tetap abang ngadoakeun ka hidup, mudah-mudahan hidup sing nanjeur sukses ya dina naon wae karirna mah pokokna namanya pokokna mah tapi omat ulah jadi sombong ya pokokna mah eta we titip ya abah mah. Tapi cenah wari-wari sadayana ke insyaallah ieu mangrupikeun sampel program ngawal sadayana buah artis anu hoyong dianjangan ku perusahaan Abah biasa hubungan DJ Prabu di 08 tapi di manajemenna Sunda Musik. Siap. Oke, Bang. Naon namina teh tadi kan Neng Sophie aya lagu emot wae. Penasaran wari-wari sadayana urang geureukeun dina segmen katilunya dina podcast kitu. DJ Prabu pamit. Abah Agus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Musik ngajam paring jalan-jalan mapai baring hari ini. Wow. Mangga. Nuhun Neng Sophie.